Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dina dangat ayana hayu urang ngalajengkeun deui hancah derasan urang sadayana nyaeta kitab Akhlaqul Banin juz kahiji bab ka-3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-waladul waqihu ari ieu eta budak anu goreng akhlakna. Dul waqihu ari la yata adabu eta henteu beradab itu walad ma'a walidayhi sarta dua kolotna walad wa asatidatihi sareng ka pirang-pirang guruna walad. Wala yahtarimu sareng henteu hormat itu walad man kajalma huwa ari itu man akbaru eta leuwih gede minhu ti walad. Wala yarhamu sareng henteu mikanyaah itu walad man kajalma huwa ari itu man asgoru eta leuwih leutik minhu ti walad. Wayak zibu sareng bohong itu walad iza takallama di mana-mana nyarios itu walad. Wayarpa'u sareng narikeun itu walad sautahu kana suarana walad iza dohika di mana-mana seuri itu walad. Wa yuhibbu sareng mikaresep itu walad asyatma kana nyarekan wal kalama sareng nyarios al qabiha anu goreng wal mukhosomata sareng mumusuhan wa yastahzi'u sareng ngaguguyonkeun itu walad bigoirihi ka liyana walad. Wa yatakabbaru sareng sombong itu walad alaihi ka goer. Wala yastahyi sareng henteu isin itu walad aya mala kana yen migawe itu walad qobihan kana anu goreng. Wala yasma'u sareng henteu ngadenge itu walad an-nasihata kana nasehat. Sakitu heula wallahu a'lam bishawab.